Sampurasun pemirsa, tepang deui sareng sim kuring Laura. Sareng sim kuring Nadine. Dinten ieu sim kuring sareng rancangan bakal ngulas salah sahiji tempat anu nuju haneut di Pidangdam ku barudak ngora di Garut. Nyaeta Gerai Enggal Tian Lala. Sanes mung soal rasana anu amis, tapi ieu tempat oge nawarkeun suasana anu merenah kanggo ngalepaskeun kacape. Sabada saderek sayaktosna diajar di sekolah. Penasaran? Hayu urang langsung wae ngagabung sareng Keisha anu parantos aya di lokasi kanggo ninggal kaseruanana. Keisha mangga dihaturan. Hatur nuhun Laura sareng Nadine. Ayeuna sim kuring parantos aya di Gerai Pangenggalna Tian Lala. Katinggal tempat anu sae sareng warna anu kontras, menarik customer ka dieu. Pikeun anjeun nu milai nu seger-seger di Garut, ayeuna parantos muka cabang anyar Tian Lala di Jalan Ahmad Yani nomor 280 Sukaregang. Anu miboga ciri khas lambang lebah, tur nyayogikeun rupa-rupa menu es krim sarta inuman teh anu nikmat. Salian ti pilihan menuna anu lengkap, tempatna oge kacida nyaman tur adem. Yanten pilihan anu pas pisan kanggo tempat nongkrong atanapi salse sareng kulawarga sarta reng-rengan di pusar kota. Penasaran kumaha rasa sareng ramena Tian Lala Sukaregang? Hayu urang ngobrol langsung sareng nu aya di lokasi. Sareng teteh saha? Nadia. Teh Nadia, naon menu andalan sareng promo khusus di Tian Lala cabang ieu? Promo menu andalan teh dia aya peach oolong milk tea sareng blooming jasmine milk tea. Teras pami promo nama anu ayeuna aya teh di signature Earl Grey milk tea eta teh produk baru di dia. Tahap target pasar utamina. Nah halares naritkeun barudak sakola atanapi saha? Terus tiasa barudak sakola ge tapi sesering nama di kalangan ibu-ibu sareng udak alit. Palih mana spot favorit atanapi tempat paling unik kangge pengunjung di dia? Di Pali Pengker karena di Pengker teh aya free game sareng siga permainan nu kitu. Janten enakeun nuju buat kanggo nongkrong teh kitu. Tabuh sabaraha biasana jam-jam paling sibuk antrian? Biasana di siang ka wengikeun. Nah milih lokasi tempat cabangna di Jalan Sukaregang ieu. Karena kan di Sukaregang teh seueurna toko sentra kulit kerajinan. Janten pas gitu kanggo buka usaha di dieu. Kumaha cara mastikeun stok aman tapi pelayanan nuju rame? Mun kitu di tokona ya SOP khususna kanggo mastikeun stok aman nyaeta ya tiap nge-SO barang sareng aya anu kudu diisi formna janten di pelayanan teh tetep sae kitu nuju rame ge. Cekap sakitu wawancarana. Hatur nuhun. Sareng teteh saha? Tiara. Teh Tiara, kudu naon akhirna ayeuna dipilih ku teteh dinten ieu? Mun dipilih wardi aya es krim yogurt. Saha anu mimiti masihan terang ngeunaan Gerai Tian Lala? Nah terang di medsos atau di revista? Ini terang isi sareng sekolah. Di mana teteh biasana pesen? Biasa pesen di online atau langsung datang ka dieu? Biasanya langsung datang ka dieu. Cinten-cinten tabuh sabaraha waktos nu paling merenah kangge sumping ka dieu? Kira-kira waktosna cocok kanggo datang ka tempat ieu kali-kali. Saat kuliah sekolah baginanya. Kunaon teteh langsung milih es krim Tian Lala ditimbang merek es krim nu saeutik? Tian Lala cakep di Bukit Abdi jadi efektif penghasilan. Kumaha suasana di toko ieu? Nah parantos cekap merenah kangge tempat terus atau kuliah sekolah? Parantos merenang. Sabab tokona nu tiis sareng enakeun tempatna. Atur nuhun pisan teteh kangge waktosna. Mugi jajanan dinten ayeuna janten penyegar kangge. Sakitu laporan di sim kuring, urang uwi deui ka studio sareng Laura Abinadi. Janten teu sabarnya hoyong langsung nyobian menuna. Leres pisan, komo deui ningali cuaca sae kieu. Pamirsa, sakitu liputan ti sim kuring sapara kanca dinten ieu. Sim kuring Laura. Sareng sim kuring Nadine. Tepang deui nya dina warta salajengna.